panggil kepala sekolah nasi teh. Pak, guru. Aing apes spons saya menang beli 1 juta, dijual 200. Ini parah nih. Anjir, aya Neng Salma. Aing jeung ieu ame disangka aing guru. Jadi moal apalin aing sapam. Neng Salma, mau kemana? Aa mau ke depan. Kenapa sendiri aja? Enggak, Aa sendiri aja. Emang Aa di sini lagi apa? Kan ada yang sekarang ngajar di sekolah ini. Sini atuh, duduk dulu ngobrol-ngobrol dulu. Oh iya. Aa hebat ya, sekarang jadi guru di sini. Iya, saya tekan dulu mah gak jadi guru, tapi sekarang jadi guru. Badayak. Kenal deh. Iya, aya Neng Salma. Oh, itu siapa yang budak pelubaran? Lain aman ke kita jalan. Sesetahun. Macet tuh parkiran. Tuh sih teh jadi satpam teh. Kumaha ya? Naon kikiana? Aing keur api-api jadi guru lah kan ulah bentuk jadi aya Neng Salma. Wah, maneh arek bermain abdi. Cek. Oh, kumaha guruan di sekolahan si kayak di Penur teh? Oh, luar biasa pokoknya tempatnya nyaman. Mangkek di boga budak sekolah. Ka diasupkeun ka urang ge. Ku urang ge diajarkeun. Tah maneh manoyok. Murid geus balubar di dieu keneh geuning. Saha di jero kene saware? Oh. Ya, ayo tuh. Neng. Ya. Ini Pak gurunya. Pak guru baik ini mah di sekolahan ini. Sekolahan calon pembisnis muda. Sky Digi Panel Ya. yang ada di Walini 24 Ran Saekek Kabupaten Bandung. Ayo kita indit, kita jajan seblak. Atur nuhun Pak Guru. Well, bye. Siapa dia? Itu Mangjek sama si Kancil. Tapi tadi kenapa ngedengernya katanya satpam suruh parkiran? Itu eta mah tadi satpamna nuju libur pre. Oh gitu. Ah keren ya sekarang ya. Iya dong. Nanti kalau aku punya anak, aku akan suruh anak aku sekolah di sini. Iya, Biar menjadi pembisnis. biar yang jadi hebat. pembisnis yang hebat. Iya, keren. Halo. Duit mah urang minta tadi 200. Oh, gua tadi enggeus. Oh, aing dibejakeun. Wah, enggeus aing dikucek. Apalagi kan Cuma itu dipen tadi 200 teh Ngajak ulin eta bangor ah. Moal Bukan mau jadi guru gas. mal bangor. iya atuh jangan. Iya dong, masa udah jadi guru. Ya. Mana? Panggil kepala sekolah. Oke. Iya, satpam sekolahan balik gawina. Ngaku-ngaku jadi guru deui. Ha. Pak, panggil kepala sekolah nasi teh. Pak, guru. Itu kalau si teh kali laka. Bayus. Kan dia teh guru, kenapa disebut satpam? Guru naon? Guru satpam. Ye. Ieu tah tempatna. Kamu ngebohong, katanya guru hebat. Gimana sih? Urusan si aku aing ke can selesai. Duit aing dipentak aja duit aing. Kurang aja. Lu kaget. Itu bikin Waduh, ngomongnya guru tapi satpam. Cuk aing da tadi gua ngomong gitu tuh. Gobloknya. Aduh, aing kayak pamajikan aing sudah omongin aing. Kucunan we duit, nulian we nu kitu, mahal tanya. Anteungan 100.000 nyaah ieu mah bonsai alus pibatian kayak pasti aya batian dijual deui. Geus aya mah ulah loba omong pangnyieunkeun kopi we pangnyukeun kopi kuday. Tangga, Lali-lali teh ingat tuh ninyu kopi teh aduh. Ah, sambil nungguan ninyu kopi ieu mending na kopi John Opel.
bantuan ngumbah gelas atau tadi na meja, ami tadi dijeun kopi na. Aduh, nak kenaon atau di ditambah gelas ya? Resep-resep aing mah. Doa betul. Ari ami resep teu di ditambah gelas geuning lami-lami teuing. Tadi bapak keur ningali ieu drama film pendek. Ya geus atuh minum lah kopi. Sok atuh kowe. Rongsok. Berang bekas. Ayo rongsok. Oh, bonsok mah tah ge bonsai. Ayo gitu ya dijual teh. Rek aya 200 mah tuh. Oh, atuh teh. Yuk kurang dibeli. 200-nya. Bener eta tuh. Bener teh. Mun teh yuk. Aduh. Wah, ini mah lumayan. Pasti menang komisi. Sama anak kopi guys. Oh. Ada gua di jero. Ya, duit. Nah duit naon ieu nya? Bonsai paling 200. Mana komisina? Pan mau dinagang 100? Aduh, akhirnya dijual 200 man menang 1 juta. Iya tuh komisina 50. Alhamdulillah, nuhun. Aing apes bonsai menang beli 1 juta dijual 200. Aduh. Aing hanjaka ngebohong pamajikan. Kan aing kesel ini si budak eueuh ka dieu nya ngojek. Duh. Cah, Pak nang ojek sorangan aja mah? heueuh teu katempo mang budak tadi bapak besa keur narik eueuh ngojek aya. Oh, berarti isuk ya eueuh di. Alah, aing mah meureun pundung gitu ku aing kamari dikerari dia tadi. Pundung di kana mah. Uang sabeurkeun ya aing karunya euy minta dihapus lain atuh aya aing. Nama teh mah. Siap. Aing tuh asa dosa euy si budak ku aing kerah. Rik. Nah ente teh teu ngojek tadi tuh ka pangkalan nah, geuleuh ka urang. Ari maneh rek ka mana? Kontrol ka imah aing. Lain ngontrog sia teh pan aing kamari jeung maneh. Aing mah heureuy eta mah. Ulah diasupkeun kana hate. Royok, aing mah tara ninggalkeun hutang. Ka warung geus beres, ka Mang Jack geus beres. Aing mah heuk tujuan maneh ka diek naon? Lain masalah hutang, Rik. Sia teh pan kamari teh ku aing dikerah. Aing mah heureuy eta teh. Aing maneh pedah naon ayeuna teu ngojek. Lain nanyakeun hutang. Ya, kawimin enggeus urang mah beres. Heuk maneh tujuan naik naon? Yo, lain urusan maneh eta mah. Tidak ada hutang. Nah, jangan jadi nguruskeun hutang segala. Aing malah nguruskeun hutang. Kunaon maneh teu ngojek? Apa pedah kamari maneh ku aing keur kieu? Ku aing ti dieu. Kieu ku aing kamari maneh eta. Heuh, kamari teh aing keur kieu, Royok. Maneh kieu, kutuk-kutuk cepet. Salah aing naon? Aing keur kieu abang anjing. Sia eta kudu. Padah naon? Pan aing ngapira ge heureuy sia teh ulah diasupkeun kana hate, sia teh kos ka karawaya tuh jeung aing teh. Sanajan sia keur kieu aing kieu ge ku aing mah teu asup kana hate. Si gua eta muatan bawa tadi ku manehnya kabeh eta. Yeuh. Nuju seueur acis abi mah mah. Libur. Anjing. Major kana muatan sia mah isukeun aing teh sia teh bari pre teh bari berobat sia teh. Heuh we atuh lah hanyek balik. Kemana? Mantri Amin keket. Allahu Akbar. Berobat ke Mantri Amin. Si Mardoyok. Kunaon penyakitna eta ka Mantri Amin sagala eta burik. Kunaon maneh nu ka Mantri Amin teh namanya butang. Buduk sila Allah. Si. Budak. Sabar yok.